amat ya. Nu khawatir gitu kena aing ya. Jauh nu mawakeun cai nginum kena aing. Bang. Asal aing mah ya. Pak. Cara ape nu khawatir kena aing. Jeng aus ya. Nek nginum. Aing geura bae amun geus dander aing ieu. Geus panen kabeh. Meuli kulkas aing jeung toko-tokona. Pak. Geura bae ku aing. Dan eta jelema aya kieu jam sekieu masih macul kedong nek sugih bae ge. Jurig, teu boga beuteung tadi ya. Pak. Dia naon dia? Karek di ku aing. Eta sia tangkurak waya kieu macul bae. Naon ke dia na urusan hidup aing. Dia kadek di ku aing. Paek. Beuh. Dan budak dia mah mamarahan bae ka aing kadong nu kesambet sugih bae ge. Dia ring ngomong sembarangan bae dia. Deul bae ku dia nya. Dangdeul aing geus panen mah dia. Dibeli ku aing beungeut dia kedong careug ge eta. Dia ku aing. Beuh, dia ring ngomong beungeut tadi amplas jurig. Ai dia sembarangan bae dia tari ngomongnya. Aing ieu keur usaha ganggu bae dia ieu. Aing keur buka proyek baru ieu. Alah proyek tahi. Nu gelo. Cuh, Bang. Bisa ngeledek bae kena aing. Aing mah mending buka usaha. Manehna luntang-lantung. Lihat aing cara pe amatnya. Ini panas ya. Ya. Sada betul aing geus gandeng ya. Jam berapa coba ya? Wah tuh ya mah jam ngewadang heula naik. Capek. Terus mantap. Pecah terus. Mantap ya. Waduh. Oh, mantap ya. Waduh, mantap ya. Terus. Mantap ya. Karakan ya, mantap. Astagfirullahaladzim. Edan meureun ieu jelema. Ih. Mang. Kenaon, Ji? Dong jelema edan ti tadi ngomong sorangan. Dia datang ngomongan aing jelema edan. Heuh, jeung Cicing ulah ngomong bae dia aing keur usaha ya. Sanaon usaha tahi meureun. Dia Usaha dong itu. teu nyaho we dia mah. Nyaho lain ge. Dia lagi mau bakal diberi nyaho ku aing dia. Cicing ngisi jadi itu dia balik. Dia diomongan malah memarahan dia kena aing dasar jelema edan dia. Dia datang ngeraman aing siga Pak Ustad bae dia. Geus ditu balik-balik. Pacul dia ku aing ke. Ulah ngomong. Balik ditu. Aing. Si eta datang ngeramahan aing siga Pak Ustad bae ge. Kumaha aing sih hirup-hirup aing. Hareunak jasa aing. Pak. Aing. Euy. Wih si bos. Ternyata ya sedoang nama. Oh lah. Aduh, aing capek. Edan. Si ieu munjak. Aing eta. Edan segar. Tinggal nginum. Mantap ya, boy. Dia ieu datang nyokot es aing, goblok. Mah eta pagawean kebon aing angis can. Cicing bos, cicing. Karena kita datang pertanyaan bae pegawean. Pak aneh jasa aing mah. Araus aing. Lain gitu Tom, eta proyek aing lain 1 juta eta. 16 eta. Coba mana yang jadi gaji ku dia ge? Atuh kumaha nih digaji? Angis deui tacan. Enggeus eta, makan aing balik ieu lapar. Pak, ngotak coba ke dulu koy. Coba aing ke dulu nya. Ayo. Bener aing geus beres eta. Seriusan aing mah. Ngotak dipecat koy. Gua aing balik ke dia ge aus jasa dia mah. Jadi bos pengertian dia mah. Lain meuli dinya mah. Gua mah nek meuli can aya duit jadi gaji ku dia. Makan aing ka dieu meta dahar. Edan ya mah Tom.
Mun aing boga karyawan 10 doang dia mang gantung diri aing. Mending pae. Diomongan nembal we kan bos heran. Yang dipecat buat dia ku aing. Ih, atuh aing mah lain nembalan. Jadi nembalan nu aneh. Aing karep datang ditanyaan, lainna dibere nginum naon, ja aing lapar ya. Aus deui ge. Ih, boga bos kedong PKI edan. Tong, aing mah hayang nyaho pokona eta proyek besar aing eta kudu anggeus eta jangka 4 bulan. Eta geus anggeus ih. Kumaha anggeus dia wae geus balik. Atuh aing kan lapar. Pengen itu tadi. Aus. Dia jadi bos pengertian kena aing kan. Eta pokona 4 bulan eta kudu anggeus. Eta dangder aing proyek besar aing eta nek diimpor ku aing, nek diekspor. Arab Saudi. Naon teh di Arab Saudi. Nyaho lain ge. Mun teh nyaho ilu jadi sekian. Geus pokona mah geus beres paling eta. Bener dia. Bener aing mah. Percaya aing mah. Atuh mendingan pati aing mun teu percaya mah dia. Atuh geus hayu deul be kurang. Hayu ih. Ngadu be dia. Yuk. Pecah. Pak. Ya. Eleh deui bae. Porsi manggeus ku aing rongsokeun. Beak-beakan eleh deui. Ih, si ieu tadi diuk bae di dinya kedong tunggul bae dia. Ih, Geus cicing dia. Beujana keur eleh. Ngomong bae. Geus ditu dia. geus ih. Kedong tunggul bae dia. Medan. Ya. Neng modal kemana deui nya? Gas geus ku aing jual. Porsi geus dilelang. Kena tukang rongsokan. Yang kemana deui? Ya aduh. Ah, bos. Deuleu ku dia tah. Kumata dia. Lesang kan garapan aing mah. Belegu. Hari eta naon masih bala. Iya mah pegawaian teu angis-angis tong barasa aing. Tugas kayak lumayan, bos. Cenah geus anggeus jadi can goblok. Iya, tuh mah. Kenal sih kan mesti mah lesang ya. Atuh deuleu bos tah, garapan aing mah. Jangan keselesang gitu. Hari eta naon? Atuh bos, aing mah nyesuaikeun gaji lah. DP heulan. Sarak bersihkeun kabeh ku aing. Eta dia dupa DP atuh anggeuskeun heula. Cenah eta kenceng dipanen ku aing dia mah. Eta panen karak digaji ku aing, dusun. Eta dia bos, dia hendak ngegaji aing panen dangder apa tos macul. Ih, aneh dia mah. Tom, aing kan geus ngomong ka dia. Aing ngaji dia eta nunggu dangder aing geus diekspor ke Arab Saudi ku aing. Aing geus ngomong ka dia lain. Atuh bos, amun kieu carana mah aing teu hayang amat gawe kana dia. Ih, dia aing diboga parabanin. Ih, atuh eta mah terserah dia. Atuh aing mah mana gaji aing ku ari geura bayar. Pokona ieu geus kabeh. Kan dibayar ku aing. Udah kitu dia mah. Ih, aneh, aing geus butuh. Tom, pan perjanjianna digaji dia aing. Nunggu panen ieu. Naon? Ieu panen heula karena digaji ku aing. Nek digaji geus kerjakeun mun teu tinggalkeun. Alah, dahar itu dia. Ih, maedan. Boga anak buah kalau on jasa. Padahal mah tinggal ngegaji aing. Yang tereh anggeus. Ini ditinggalkeun atuh kemayangan aing teu ngegaji, goblok. Aing boga bos edan amat gua. Aing geus ngedekut be di ditu. Gawe geus heubeul, teu digaji ngelunjak mah eta teh. Bos tai. Acak-acak poin kita dangder. Kesel aing ge. Poin acak-acak bae nya eta nya. Bos edan. Edan, kunaon? Dia baru edan tah, tadi pusing aing ge tah. Tua beung dia Pak. Ih, dia ditanyaan malah marahan. Ceduk amat banget dia. Dia yuk datang dari kena edan deh ge, mujaing ke pusing ke dibayar ke bos aing gawe. Akan dah aku dia proyek kaki. Unjuk nih.